ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin EPR teh. Aya kayak ditandak lah. Sok saya ke atuh. Mana Ya PR? Pak. Itu soalnya. Oh, iya mah gampil, iya mah PR kan nutas diajaran ku kamari. Sok tuh dikerjakan. Ah, hese mau bisa ya mah nyerah lah. Atuh tong dialurkeun gitu. Ieu kan gampil. Coba mana materina? Ya di HP. Sok cenah heula HP-na. Oh, iya mah tinggal dikalikeun terus dibagikeun. Gampang ieu mah. Oh, dagang lain HP-na butut HP-na. Yang dialurkeun atuh HP-na, saya kene itu teh. Tinggal itu, saya kene. Bae rusak oge dan biasa main game. Biasa main game. Heeh. Ai soalnya ai materina mana? Biasa dibuka tuh. Setia satu, kieu wae. Ah, Di HP teh sanes kanggo main game. Ayeuna mah kan nuju daring, jadi HP-na kanggo diajar, kanggo tugas daring. Ya HP-na. balik mah. Iya. Gaduh HP teh kedah dijaga. Pirangkeun ya, gaduh HP teh ayeuna mah kan nuju daring, jadi kedah dianggo kanggo daring. Sanes kanggo main game. Udah bosen atuh tugas di tugas deui, rencangan material sama main game. Ya pirangkeun barudak di ditu mah seueur teu gaduh HP teh ngerjakeun tugasna kedah nambut ka tetangga. Ongkoh lamun tetanggana teu gaduhan HP kumaha? Itu kedah ka warnet meureun jauh, kedah ngerjakeunna kedah mayar ka warnet. Iki kedah ngantri giliran. Kumaha lamun teu aya atosna kanggo mayarna? Ongkoh mahal mayarna. Nah, lamun teu gaduh atos kanggo mayarna kan kena teu tiasa ngerjakeun tugas. Tugasna malah numpuk kena teu tiasa dikerjakeun. Kumaha emang hoyong siga kitu? Nya atuh mas kali-kali deui ngababetkeun HP. Jadi ama kali-kali di ngabikin HP.